bapak, apa tadi dipakai ke bapak? Emang pernah di mana gitu? Disimpan di buruan ke bapak teh. Ayo bapak teh, wih di mana tuh? Tos di kantor polisi laporan bahwa motor tetangga leungit anu maling. Hari ayeuna motor bapak anu leungit. Laporkan deh ya tuh, anu bapak ke polisi. Hari mana? Pan motor lagi eueuh. Hari bapak rek numpak naon? Pan motor lagi eueuh. Coba capek kene, pan dia karek balik di ditu. Nah, iya bapak buat ngomong capek, kan motor bapak teh. Heueuh. Tinggalan bareng di kantor polisi. Peralatan aman bel Hirup di lemur mah keras, rul. Leuwih keras, tibatan air keras. Aing cicing diomongkeun. Aing keluar diomongkeun deui. Aing ngilu kumpul, ngomongkeun batur. Aing teu ngilu kumpul. Aing diomongkeun. Bibir orang lembur mah siga kembang api tahun baruan. Sakalina meledak, sakecamatan Arapaleung. Aresia cager. Akang teh ngarasahan jakal bisa jeung Eti teh ti. Kumaha lamun jadian deui ti? Da aya talak hiji mah masih kena bisa. Kang, Eti teh geus nyeri hate pisan ku akang teh. Akang salingkuh jeung si Rukmini. Akang janji ti, akang mau ngalakukeun kitu-kitu deui. Akang sadar, akang salah ti. Coba eta, digigireun akang aya gelas. Aya ti, aya gelas ye. Sok ku akang eta babetkeun kana tembok. Enggeus Eti, terus kumaha? Pasti hancur kan gelasna? Belingna di mana-mana. Kitu deui hati Eti, Kang. Geus hancur. Geus moal bisa dihijikeun deui. Da teu peupeus Eti. Pan akang maledogeunana gelas plastik. Aduh, Bu. Action. Sakalina meledak, sakanyamatan Arapaleung. Sakecamatan. Sakecamatan aja ini. Action. Kitu deui hati Eti, Kang. Geus moal Action. Kitu deui hati Eti, Kang. Geus hancur, geus moal bisa dibalikeun deui. Action.